Sampurasun, wilujeng enjing kasadaya pamirsa, patepang deui sareng simkuring Dita Putri Utami dina acara Warawiri, Warta Sunda, Warta Kiwari. Sapertos biasa simkuring baris mintonkeun warta anu ngawitan dipindangkeun nyaeta interaksi sosial budak TK zaman Kiwari. Interaksi antara murid RA Rodatul Sopa, Jalan Kiai Haji Mansur, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, mimboga progres anu hadi. Pamirsa, simkuring ayeuna nuju aya di RA Rodatul Sopa, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk. Pamirsa, di dieu simkuring bade ngalaporkeun ngeunaan kaayaan interaksi siswa di RA Rodatul Sopa. Kituna hayu atuh urang tinggal kaayaan RA ieu. RA Rodatul Sofa diwangun dina tahun 1882. Di Rodatul Sofa aya 2 kelas A jeung kelas B. Anu ngabedakeun unggal kelasna nyaeta tina umurna. Jumlah murid kabehna aya 43. Anu lambat perkembangan anak tergantung usiana. Lamun usiana alit keneh mah sok rada sesah. Apami dados ageng tah urang kalihna rada cepat gitu tenan-tenan. Teteh punya es krim 5. Nah, teman-teman Teteh kan ada 4 nih. Minta satu-satu semuanya. Teteh jadi punya berapa lagi? Unggal murid diajar ti jam 7 nepi ka jam 11, ti poe Senen nepi ka Sabtu. Di Rodatul Sofa, unggal kamajuan murid dipantau ku guruna. Unggal murid kudu bisa sosialisasi jeung guru atawa jeung babaturana. Guru di Rodatul Sofa ngagunakeun nyanyian pikeun diajar. Kita sekolah di sini. Andika, Taka, Fadil, si Ardo, si Jajam, Putra, terus Ibu Ika main di main kucing sumput. Cayanya. Tepuk tangannya bareng-bareng sok nyanyi 1, 2, 3. Ada
RA Rodatul Sofa, unggal muridna miluan rupa-rupa pasanggiri, pikeun muridna nyalurkeun prestasi. Prestasi anu cikeneh dihontal nyaeta lomba maca pidato jeung mars. Murid di RA ieu bisa jadi juara hiji ngawakilan kacamatan ka kabupaten. Dina lomba eta, murid bisa jadi leuwih deukeut jeung guruna. Tim Liputan, Pascal TV. Sakitu wae kunjungan simkuring di RA Raudatul Sofa. Hatur nuhun. Mung sakitu wae anu tiasa dipindahkeun, mugi aya manfaat kanggo urang sadayana. Patepang deui dina warta salajengna. Undur katingali punuk, datang ka tembong tarang. Simkuring Dita Putri Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuju aya di RA Raudatul Sofa di tempatna di jalan Mansur, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, miboga progres anu hade. Salengkepna Salengkepna bade. dadah